Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak sadayana daramang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ayeuna patepang sareng pangajaran basa Sunda kelas 5. Pangajaran hiji nyaeta kaulinan barudak. Nu kahiji nyaeta ngadu kaleci. Ngadu kaleci teh nyaeta kaulinan nu make kaleci. Mengadu kelereng adalah permainan yang menggunakan kelereng. Nu kadua galah asin nyaeta kaulinan anu dilakukeun ku dua regu sareguna opatan atawa limaan sarta kudu di tempat nu lega. Galah asin yaitu suatu permainan yang dilakukan oleh dua regu, satu regunya 4 atau 5 orang, serta harus di tempat yang luas. Nu katilu bebedilan atawa peperangan nyaeta kaulinan anu diulinkeun ku dua regu, unggal regu kudu aya cirina, sangkan teu pahili nu mana balad jeung nu mana musuh. Bebedilan atau peperangan yaitu suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu. Setiap regu harus ada cirinya supaya tidak tertukar yang mana teman dan yang mana musuh. Kaopat sondah. Sondah biasana diulinkeun ku barudak awewe. Tepi ka kiwari kaulinan sondah masih keneh dipikawanoh. Sondah biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Sampai saat ini permainan sondah masih saja dikenal. Ayeuna lajeng kana pancen. Di dieu aya pancen kaca opat. Ibu ngaharepkeun ka barudak sadayana supados ngalakonan pancen ieu. Ku ibu dipasihan contoh salah sawijina nyaeta nu bagian A. Saha anu mikaresep kana kaulinan ngadu kaleci teh? Siapa yang menyukai permainan ngadu kaleci? Waleranana atau jawabannya yaitu barudak lalaki. Pancen kaca 8. Di dieu dina tabel pek ku hideup eusian pakakas nu digunakeunana dina ngaran kaulinan nu aya di palebah kenca. Misalna ku ibu pasihan contoh peperangan. Pakakas nu digunakeunana nyaeta bebedilan atawa pepeloran. Dicekapeun sakitu kanggo pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.